Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dengodai sareng simkuring mang oleh dina dongeng Sunda anu mistis anu serem tur anu dina danget ieu simkuring badangan dongengkeun anu janten judul dituturkeun baca. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh sajanten panghibur kana kalbu pangpabenah kana mana jeung henteu janten picara sunu awon kanggo kapayuna. Ya pemirsa, urang dangukeun sasarengan kumaha cucungna ieu carios teh. Ieu kemon geus 3 poe si Udin teh gering di mana geus dibawa ke rumah sakit anggar teu kadetek naon penyakitna. Boh kitu oge dibawa ke dokter anggar dokter ge teu nyaho naon sababna buat si Udin bisa gering kaos kitu teh. Da geus dicek di ronsen jeung di USG anggar da si Udin mah henteu gering naon-naon cenah cek dokter teh. Padahal mah si Udin teh geringna teh ayeuna teh nu katarajang ka manehna nyeun manehna miceun wae ka jamban. Atuh hantukna si Udin teh diubaran sabisa-bisa ku kolotna dibere obat anu barisan karuhuna nyaeta daun seledri jeung daun babodotan dihijikeun direndos tuluy ditambahan uyah geus kitu mah dibanjur ku cipanas tuluy diuyupkeun ka si Udin emeh geuwat-geuwat bisa cager deui. Poe katiluna geus si Udin teh geus katempo geus bisa lelumpangan. Tapi eta ge lelumpanganna ge ukur sambat di terasna hungkul pemirsa. Ngadah kitu teh atuh. Si Udin teh can wani jauh ti imahna. Da kusabab masih keneh aya surser kana beuteungna. Nya bisi we aya jauh-jauh teuing teh bisi hayang kacai da di imah makan teu kudu jauh-jauh jeung teu kudu hariwang kari lumpat ka dapur kitu cek gerentesna si Udin teh. Tah anu jadi sababna si Udin bisa gering kuas kitu teh nyaeta si Udin geus wani-wani nuar tangkal putih nu aya di pipir imahna. Padahal eta tangkal putih teh geus aya ti zaman bapana masih keneh budak keneh. Si Udin hayang nuar putih teh nuar tangkal putih teh bedah manehna hayang ngelegakeun lahan jang manehna nyeun pepelakan sampu jeung cengek nu antukna ku si Udin teh dibabat eta tangkal putih teh. Sanajan rada hese oge antukna mah bisa dituar ku si Udin. Tapi anu karasa ku si Udin teh sanggeus nuar eta tangkal putih.
sorena ngadak si Udin teh panas tiris tuluy micin we kajamban gitu anu kalaman si Udin teh tah ayeuna dina poe nu katiluna si Udin teh geus bisa lempangan saukur di teras imahna hungkul tuh wani jauh teh imah. Si Udin biasa dina golodog hareupeun imahna terus kitu teh kuruyung babaturan si Aceng bari uman iman meh datang biasa diantara opat babaturan teh yang si Aceng nu paling akrab jeung si Udin. Din kumaha geus sager maneh ini kawasan geus sehatan mah gitu cek si Aceng. Kan masih kena surser ini ya masih kan ya orang ge nguyup ubar ti kolot orang. Oh ya tuh syukurlah mudah-mudahan tager 2 atau 3 poean deui mah da kan aya rencana eta teh aya lain urang olahraga lari pagi teh ya. Oh nya mudah-mudahan nya gitu sama si Udin teh atau si Aceng jeung si Udin teh ngarobrol di teras ngeresep ngobrol teh ngalor ngidul ka mana mandi. Si Udin bari nyeusup rokok jarcok asa cek mah beda deui demanehna lahir di keluarga anu rada lumayan bisa disebut telah rada menak lah ada beunghar gitu jadi rokok lagi rokok garpit jam teu karasa geus nunjukkeun deui jam 8 peuting. Si Udin teh ngerasa beuteungna lapar nya tuh aya teu lapar kumaha nu ngaranna ge di lembur tuh pasti hawana tiris tiris teh sok lapar wae kana beuteung. Orang dah lapar nya ceng meh rek ngeuleuh mah sok urang bawakeun nya teu kudu Din gampang urang mah can lapar wae na ge keur balik ke ka imah monya imah disisieun kudu dahareuteuun maneh tuh mang cuek we tuh rek moal bisa iya lah mana ya manteh manis we tapi mana eueuh mah nya geus kudu hampura ceng teh manis teh beak inu urang can meuli cenah tak tadi ge urang ukur ngurur jarcok we nya geus atuh lah bae geus teu kudu lah mah maneh rek dahar mah gitu cek si Aceng teh atuh hantukna mah si Udin teh ngaleos ka dapur kep manehna teh nyekot piring tuluy muka boboko ditutupan ku turup saji situ mah Udin ngeduk sangu hancaeun ala kuli lah ala kulit teh geuningan 3 kalieun jelema normal mun imah mah 3 tingkat geus kitu teh si Udin teh
nyokot karena dunguna asin peda, tempe goreng, jeung pais tahu, jeung sambal goang, beuki si Udin. Tapi tadi si Udin tuh wani loba teuing, ukur sasendok teh, barang geus ngayekeun dengan sangu, jeung sanguna, si Udin ngadak-ngadak, muring ka pulpunuk teh. Nah itu masih paling kaki, nah itu ya, yang biasa mah, gitu kan si Udin. Tapi dasar si Udin, tepat di borangan, dak nyameureun, meh macam pernah ngalaman gitu patut. Udin teh tuluy ngaleos. Arek ka teras deui muru ka si Aceng. Pas rek ngaleos ngadak-ngadak gelas anu dina wadah piring teh ngadak-ngadak lagrag kencrang beulah si gelas teh atuh ngarenjak si Udin teh manehna ruas. Nah eta gelas bisa lagrag. Pas gitu teh indungna ngajarok si Udin di tepas hareup. Udin, naon eta? Henteu mah. Ieu teuing kunaon gelas bisa lagrag. Tema si Udin ka indungna. Atuh. Naon sih? Gurunya mana nyamperkeun si Udin. Netana naon anu kajadian di dapur teh. Ai Udin ukur nunjukkeun ka indungna. Ngan itu gelas bisa lagrag sorangan. Tas gitu masih Udin tinggal leos di ka teras. Ai bareng ka teras ngadak-ngadak si Aceng teh. Ujuk-ujuk sopa beungeutna pias panon rada bolotot teh kunaon gitu anu karasa ku si Udin teh ningal ekspresi si Aceng. Din itu naon itu Dan aduh gitu ngomong si Aceng teh teu jelas. Si Udin tuh ngaruas emang karasa kumayana teh muringkak kena pondokna. Nalik kalakuan si Aceng pas gitu Udin heran. Nah ya baturan teh kunaon gitu gentesna teh. Din itu tukangan manis Din gitu si Aceng ngomong deui ka si Udin. Si Udin ngadenge si Aceng ngomong pas gitu teh nyoba ngawani-wanikeun maneh. Nempok ka tukanganana. Ai pas ngalieuk si Udin teh ka arah tukangana. Si Udin langsung merongkol ningali kayak gitu teh. Piring belah we ngagrak handap kincrang gitu. Manehna nempoh pocong tukangeuna berarti
Aya pocong tadi teh. Cek gerentes hate si Udin teh. Katingali mah ebreh pisan. Centre. Naon anu tadi ngajebabkeun manehna kupuringkak puridingan yen aya pocong beungeutna geus semut tangkorak panonna hideung bolong mataan tina liang panonna teh ngucur getih. Huntuna ya kitu oge huntuna teh katingalina ku si Udin teh kawas mumi. Udin morongkol manehna teu bisa kumaha ukur deg-degan we jantungna teh awak ngageter beungeut pias. Gililah si Udin teh diuk dina tehal terasna. Si Aceng sarua oge bagi ka dieu teh manehna nutupan beungeutna kedua leungeunna teh saking ku kasieunana kasieun dikasieunana si Udin awakna ngesang tiis nempok hayaan kos kitu teh sabab manehna can pernah ngalaman kejadian serem di kegilaan kos kitu. Ngarek teh si pigagileun kumaha atuh dan nu katempo jeung nu karasa jeung nu kaambal ku Udin teh bener-bener pikakeungan pisan. Oh kitu oge irungna teh ngambubu bangke nu sakacida bauna. Coba jarakna ukur 1 meter teh manehna teh terus ningali kitu teh kayaan kitu teh si Udin ngeliat ka si Aceng. Si Aceng lila ngadon pingsan kapayahan meureun da saking kasieunana tuh si Udin teu bisa kumaha ngomong gigit teu jelas malahan teu kungsi lah kadenge suara ti si pocong eta teh kuringan geger ditangkap teu nu kusi tangkap teu nu kusi tua sia wani ngarusak makuri cek si pocong teh pokona kuring terek naon isuk paling telat isuk sia kudu geus nyariakeun tempat yang kuring lamun tuh kuring erek marakayangan
kucing kolot sih. Gitu kemarin tema si Udin teh ngomongnya tapi saking kasihan ya lila teh si Udin teh ngudubruk nges kepaihan oge teh ingat di bumi alam. Sanggeus ti kejadian eta si Udin teh lilin manehna aya di tepas imah zaman nu katampa ku si Udin teh aya jam 8-an hampir jam 9:30 si Udin geus aya diriung ku bibina ku bapana jeung ku indungna boh kitu oge si Aceng aya oge di dinya. Udah aja gue naon besar di teras. Nah gitu oke naon atau ceng dedinya gue naon lain ke ngarobrolan tadi teh nah bisa salah gitu cek bapak nasi Udin bah Udin tarik minta ampun apa besok mah panengkeun jelema bisa pak eta nu ngagegeh tangkap peutean ku Udin tuar teh minta imah cenah lamun henteu manehna bakal marakayana di imah ieu terus kitu cek si Udin ka bapana. Gampang kayak isuk bapak aya boga kenalan ke urang nita urang pindahkeun nya atuh maneh teh make jeung dituar segala ai bapak mah nya geus teu wani mah mungkin nuar kitu ai maneh main tuar-tuar wae kunaon mah ngomong heula ka bapak urang teh ulah sagawayah teuing lah hirup teh gitu cek bapana Udin ngomong kasih Udin isukna jelema bisa tengges didatangkan ku bapana Udin jang mereskeun masalah anu karandapan di keluarga si Udin nyata pindahkeun pocong ka tempat nu anyar kebenaran aya hiji tangkal nyata tangkal ceringin anu jarakna rada jauh ti imah si Udin. Nah si pocong itu teh dipindahkeun ka tangkal ceringin untuk nama aya nama eta kejadian koas kitu deui dieu si Udin. Tah kitu pemirsa dongeng anu desa sampaikeun kadangukeun kanggo ka pamayarsa dinten ayeuna teh. Mugi-mugi dongeng ieu janten panghibur kana kalbu pangbebenah kana manah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Come on.